Alhamdulillah nyanggakeun nazam salajengna pasal ka-10 anu insyaallah martelakeun syaratna wudu sinareng hadis. Pasal ka-10 eta tetep dina martelakeun syarat wudu jeung adusna. Syarat wudu jeung adus eta jumlana aya 10 ceuk kitab safinahna. Nu kahiji kudu Islam agamana, nu kadua kudu balik fikirana, nu katilu kudu bersih tina hedna jeung nifas tah ieu pikeun awewena, kudu bersih tina barang nu nyegana nepi cai kana kulit ka opatna. Kalimat aya barang ngarobahna kana caina anggota sadayana. Ari anu kagenep kudu nyahona kana kafarduan wudu jeung adusna. Pirang-pirang fardu wudu jeung adusna ulah ditekadkeun sunnat katujuhna. Kadalapan kudu nyucikeun caina, kasalapan kudu geus asup waktuna. Ka-10 tuluy-tuluy ngawasuna, anu 2 pikeun ulang jeung hadasna. Pasal ka-10 sakitu bunyina, hei barudak kudu rajin ngapalkeunna. Wallahu a'lam bishawab.